menjadi anak gumantu kariduan indung jeung bapa. Di payeuneut hideung aya bapa banget anu kanyaahna langka karaba ku carita, jarang kakedal ku lisan, tapi ngahuyuna kanyaah nu jadi bapa uling langkung-langkungnya cing emut bagen Allah geus marentahkeun ka manusia pikeun ngabakti ka indung jeung bapana. Indungna geus ngakandung 8 bulan dina kaayaan anu lemah kalangkung-langkung lemahna. Ngasuh 2 tahun lilana maka geura syukuran ka kami jeung ka indung bapa hideung. Iwal ka kami anjeun mula. Di payun hidup aya Rama hidup anu salalawasna berjuang ngalengkahkeun sampeana berang jeung peuting teu nyaho isuk-isuk teu nyaho peuting ceuk paribasana kajeun sirah dijieun suku dijieun sirah. Bahkan nalika bapa hidup gering banget bapa hidup mengalengkah bila lihat tipayah nafkah pikeun hidup jadi acuan kaya kajabi sangkan hidup pinanggi jeung kabagjaan cumpon kana sagala kahayang sakapeung Rama hidup bingung bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang menjadi anak. Tapi anjeunna teu boleh ngadoa ikhtiar kumaha carana sangkan kacumponan kahayang hidup gerantos manah Rama hidup nalika hidup terdamang bagi ya Allah anak abdi mah awewe ya Allah lamun teh mah terdamang rasakan nyerina ka abdi pindah kadang siga nu sombong Rama hidup saking punya nyaah kami jadi putri teu boleh ngatik ngadidik kupi kuah jeung peupeujeuh sakan hideung aya dina jalan anu lurus cek agama lurus cek nagara hati dugi kawungkeun ieu hidup tos biasa kumaha mangga anu janten tos biasa mulang tarima kumaha kanu janten bapa hidup bisa polakeun TK SD SMP SMA bahkan nepi ka kuliah beres kuliah diperhatikeun hidup teh kanu kunyusan teh kanu janten indung jeung bapa sok geura balumbang timur naon sagala rupi ririget naon sagala rupi kahilapan nalika hidup aya dina bimbingan Rama hidup geura sungkeun dihapunkeun sungkeun hapunkeun sateu acan nyungkeun dihapunkeun pra ngahaturkeun sewu nuhun ka mamah ka bapa kanu sagala rupi kasayang bapa nu geus dipaparingan ka anak ieu geura kenalisan